Nepangkan nami abdi Yolanda Maria Kusina Sihombing kawit kelas SPS 3 nepangkan oge Indiang sareng Ibu Ain Sumina ngemutan ibu naon pangaruh COVID ka barudak sakola. kan pengaruhna kamurang kali nyata kedah aya HP sareng kedah kuota awon sinyalna kedah nganggo wifi. Terus kumaha saur Bados ngeunaan komik pikeun pagawe. Kanggo padamel seueur pisan pangaruhna seueur anu di PHK dikaluarkeun kumagi aya peraturan PSBB kedah ngajadi jarak. Naon anu diharapkeun Bados kaharepna ngeunaan COVID teh. Kanggo kapayuna mugia COVID sing enggal teu aya di ieu bumi, sing enggal marurang kali sakola deui sapertos padamel sing enggal didaramal deui kumagi seueur pisan dampakna tina pengaruhna COVID. Nanti di